panjang Gusti Allah mikir tentang munafik. Masya Allah. Kafir mah kalabur di Madinah teh, komo di Mekah musyrikin jeung kafirin kafir. Tapi munafikin mah ngahiji jeung mukmin. Ya Allah. Kos gitulah Allah nyieun aturan. Kahayang urang mah Gusti Allah teh ulah nyieun neraka we, nyieun teh sorga bae abeh ka sorga kabeh tapi kan Gusti Allah nyieun neraka. Kahayang urang malah atuh Allah teh ulah nyieun setan abeh ngeunaheun urang ibadah ka Gusti Allah tapi kan Allah nyieun setan. Nu mantak Allah nyieun setan teh jang ningali manusia mana nu kuat jeung mana nu teu kuat digoda ku setan. Kendaraan setan nafsu. Hayang urang mah Gusti teh ulah nyieun nafsu al-amaratu bisuilah atuh geus we nafsu ka Gusti bae. Ih, eta teh kendaraan setan anu dikendalikeun ku setan nafsu urang teh. Perang urang salila hirup urang merangan hawa nafsu datang ka akhir hayat urang. Ketika orang bertanya-tanya nahanya Gusti Allah make jeung nyieun neraka berarti handap keneh iman urang. Ketika orang bertanya nahanya Gusti teh make jeung nyieun setan berarti handap keneh iman urang. Ketika orang bertanya nahanya Gusti Allah teh make jeung nyieun nafsu masih keneh handap berarti iman urang jeung keyakinan urang. Ketika orang bertanya nahanya Gusti Allah teh make jeung nyieun panyakit sagala tugas bae disehatkeun kabeh berarti handap keneh iman urang. Ketika aya nu bertanya nahanya Gusti Allah teh make jeung nyieun sugih jeung nu susah tugas bae sugihkeun kabeh ulah make jeung anu susah handap keneh berarti. Ai pangkat nu luhur bacara Kang Jara Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu teu pernah ayat tawar menawar, teu pernah ayat tu nyatanya. Sami'na wa ata'na. Cek Allah wajib urang makan. Cek Allah haram teh masih keneh we nanya. Cek Allah kerinti haram masih nanya kunaon make diharamkeun nya. Man urang teu boga duit aya dek meuli mah ngeuridit makan lumayan sanajan beda harga ge. Eta teh akan meureun fadl Allah goblok fadl Allah. Eta sakelas kiai eta ngomong kos kitu. Ih atuh geus teu daek sadar teh kieu. Oh teu meunang geus eta teu meunang mah. Masih keneh diutak-utik keneh. Aju ceramah deui. Saha nu ngaharamkeun? Je dunia mah teh ku urang ge diatur-atur lagi. Atuh ku urang diatur bae mah teh kunaon. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Bae budak ngadalil soekeun abak teh sungutna. Kiai make ngadalil. Teu sami'na wa ata'na. Berarti kan iman orang rata-rata handap. Justru orang kudu bersyukur ayana setan. Geus urang teh kabenerna mah kudu ngucapkeun alhamdulillahirabbil Gusti alhamdulillah aya setan teh. Sebab ku ayana setan jelema perang jeung setan menang diangkat jadi wali Allah. Tanpa aya setan moal aya wali. Atau wali kabeh. Kudu nama orang ngatur nuhun. Gusti abdi bersyukur ayana setan teh. Emang kunaon? Ngeunaheun abdi judi bae. Alhamdulillah. Tolol. Ieu setan. Kulantaran urang mah meureunnan jelema nu eleh ku setan teh. Embung ayeuna setan teh. Hayang ngeunah we ibadah ka Gusti Allah tanpa aya peperangan moal bisa. Urang hidang-hudang ti peuting teh kudang nyaho ieu teh tahajud. Wa minal laili watahajjal bihi nafilatan lak asa aya ba'saka bu maqam mahmuda hayang boga maqam mahmud teh asa diharapkeun supaya boga maqam mahmud urang kudu tahajud nyaho ta urang teh nyaho beuh mantep jasa komo nu sok ceramah mah oh bisa kabatur tahajud besorangan mah ya tahajud maksakan urang-udang jam 2 karak hudang doang ngecak anggal sini cak anggal sini indah deh nggak lama ntar jam 3 aja sini
setan niupan-pan ka dieu ka punduk tiis mata nu beuntat teh ku setan ditiup kurang digitu-gitu kan mata teh setan nyingkir kayak urang geus leupas begitu ditiup aya di jero hate mah jam 3 bae. Aduh. Orang udang teh kok. Ya Allah, emang teu berat teh perjuangan eta berjuang ieu keur carita berjuang maksudna perang teh kos kitu teh perang. Bisi nyaritakeun perang jeung nafsu ku bahas tah. Kan urang kampung mah urang kampung nu teu mondok teu nyahoeun. Aya nu marah santri mah geus nyahoeun. Ayo pasantren bangsa santri kiai ustad geus perang jeung nafsu teh nyahoeun ngan eleh bae. Ieu geus eta perang jeung nafsu teh kumaha cenah kita eta perang jeung nafsu teh. Oh kos kitu antara perintah Allah jeung kahayang nafsu urang menang nu mana? Sok geura mun ditanya ieu kabehan menang nu mana tah urang hudang jam 2 haju urang nyaho tahajud haju urang teh kitu digupayan tah ku anggel ditiupan ku setan lolobana menangan ka cai tahajud apa menangan nu ka anggel deui urang bohong burut sia sawas sia burut mah bahaya sia ayo ngomong deui sia teu wani aduh tadi ge sekolah ge di majelis ieu ngan hiji pembohong hiji terbukti kan atuh kula mal pati-pati ngomong sebenarnya mah ye atuh moal wani ngawuduk mun teu aya kalap nah ieu tah bentuk perang teh kos kitu ngaranna bentuk perang teh kos kitu waduh lain sambarang guys dimenangkeun guys orang menang ya cak kiai ge perang handi hoyo lanjut Allahu akbar ha kertahiyat la ilaha pan setan mah terus bae tahiyat asyhadu an la ilaha illallah ditiupan urang kan teh nyaho setan di mana arahna teu salam tahajud babajikana ge pan tahajud teu salam tahiyat potongan mana panjang amat eta berat dah eta urang naon kitu perang ieu keur carita perang ye perang teh kos kitu tah perang jeung nafsu perang jeung musuh mah urang boga kabogoh aya nu hayangeun deui ka dinya haju bangonna teh itu endek sliding ka urang padahal mah itu gendut urang leutik tetep itu hebat urang itu hebat tetep bae perang ngaranna ge sambarangan sia bener ge aing leutik tapi can puguh ye sia gede ge jerona mah can puguh ye bener ge aing leutik coba buka calana aing sial cuman mah lain tanaga kadinya goblok tah ieu perang jeung nafsu teh kitu ieu mah keur caritakan loba nu teu nyahoan kumaha sih perang jeung nafsu nah eta urang boga duit 100 juta. Kemudian aya pembangunan masjid. Ya, cek panitia teh titipkeun, ieu teh jang ka sorga, titipkeun jang ka sorga. Nya bener oge di pengajian gitu da. Kita mah tabnu adam in kota malu illa min sadaqatin jariyatin ya sadaqah jariyah urang na paeh geus jadi tulang. Ditempelkeun di majelis, di masjid, di mushola, di pokona nempelkeun di wakaf. Atau orang nangis es di jero kuburan jadi tulang belulang tapi kan ngocor bae terus amal Masya Allah eta kan lain urang nu ngomongna kangjeng tah nu ngomongna kangjeng mapan layantiku anil hawa in huwa illa wahyu berarti Allah nah guys percaya orang boga duit 100 juta 9 juta ku aing ke masjid kan ya 8
Lima lah, lima bagi 2 guys. 5. Geus dihitung 5. Dompelan. Sakolot baheula mah dompel teh ngaranna. Dompelan. Hitung 5 juta. Guys, di masjidkeun. Geus deuk berangkat dong. Pamajikan ka mana, Kak? Ka masjid. Eta mah naon? Duit yang jariah. Berduit. 5 juta. Bogana sabaraha? 10. Kak. Pikir. Normalkeun. Emang kunaon? Itu kebutuhan orang kan robakeun. Masa 5 juta sih? Eta mah setan bungkelegan ngaranna. Setan bungkelegan tah ngaranna. Atuh sabaraha teh kebutuhan? Urang gobol butuh kene tuh masih pejalubaan ieu. Nya hadena siang ada kesehatan tolol pan urang ge sarua. Oh budak sarua jeung ketua MPR nya eta. Sabaraha tuh wajarna 1 juta bae sih. Urang sok ese-ese. Oh tuh geus 1 juta. Nu tadi dadek 9 juta teh anu jangka masjid dibalikeun jadi 9 juta anu ka imah. Eta kos kitu eta. Kos hitungan kuari. Hitungan pilpres eta dibalikeun. Nah ieu mah keur carita siapa sok aju. Iya dengekeun sia mah 9 juta nu jangka masjid. Kudu 9 juta dibalikeun. Masyaallah kalau pasang ngomong bae aing tah. Aing nang disia kene. Aing HP teu boga naon teu boga. Nah, iya. Ngaranna perang jeung nafsu. Perang jeung nafsu urang teh kos kitu tah. Masyaallah. Tapi lamun urang kuat mah 5 juta lah sudah 5 juta. Cek pojekan ka ka mana? Masjid. Naon tuh? Jariah berduit 5 juta. Kak, otak atuh pikir ka ulah 5 juta atuh jauh urang loba kabutuhan. Setan sia. Tungtung nama urang jariah pepegatan. Oh, udah bener kabeh ge. Sing bisa urang tetep sing bisa. Mentak kudu nu sauyunan urang deuk kawin teh jeung pamajikan kudu anu sakupu abeh ngeunaheun sapagodos. Urang kan ngeunaheun. Ka eta duit sabaraha? 10 juta. Kak, urang di dahar mah anggeus tah Kak, maning titipkeun ka masjid Kak. Masya Allah. Aduh aing teu salah aing boga pamajikan sia ieu. Ya Allah cak batur jorek ge tapi horeng hate sia mulia. Masya Allah, tadi nama aing ragu kawin jeung sia. Tapi ternyata horeng ada waduh. Masya Allah, Masya Allah. Gas tah eta ngeunaheun teh urang boga pamajikan kos kitu teh. Senang kana hate teh. Ya Allah, ya Rabbi. Berarti kan eta penasehat pribadi nu geus. Ngeunaheun urang teh. Ngeunaheun tah urang boga kadaharan naon kadaharan ka urang ngeunaheun di barang dahar ngeunah tetangga urang mau kan can puguh. Atuh matak naon bikin heula ka tetangga tah. Teu pamajikan kos kitu. Neangan coba. Ewe modal gitu ewe cewek. Orang rawa kidang. Allah karim. Lolobana makan kos kitu. Nah, ieu kan nyaritakeun munafikin. Wahara teh anggeus-anggeus. Kalladzina min qablikum kanu ashadda minkum quwwah. Lamun cek ahli bilagah mah di dieu teh aya kaf. Kaf teh meureunna ada tasbih wa adawat tasbih arba'ah. Ada tasbih teh aya 4, arkanu tasbih aya 4 gitu. Hiji musabah, 2 musabah beh, 3 ada tasbih nomor kaopat wajah sibih. Paran di santri teh ngaji kos kitu, pakar lalagaan. Ngaji kos kitu bisa ngaji lalagaan keneh lalagaan lah teh ngaji. Kecil lah kos kitu. Arkanuhu arba'atu. Rukun tasbih aya 4 geus mana musabah beh jeung mana ada tasbih jeung mana wajah sibih. Engke diatur di dinya teh ada tasbih teh aya sabaraha rupa modelna, ada tuh kafun mislu dan lain sebagainya.
Kemudian lu aja sibihna aya nu ditutur aya nu dipikeun jeung diatur sedemikian rupa eta ngaranna bab tasbih ieu ge sarua tah datang-datang kallazina min qablikum mana musyabahna jakab mah ada tasbih allazina musyabah bih ai ieu musyabahna teu aya ha leuntak ahli tafsir nyieun carana macem-macem ngan urang mah terlalu macem-macem teuing teu meunang sebab nu keur diaji ku urang Jalalain geus atuh nuturkeun ieu bae padahal malah urang maca tafsir anu beda-beda di dieu mah antum ayyuhal munafiqun tah Imam Jalal nafsiran make antum na eueuh dina Qur'anna ditenden sebagai musyabahna ayyuhal munafiqun besi salah geus berarti musyabahna teh ya munafiqun antum aranjeun kabeh wahai para munafik percis kallazina qos jelema-jelema min qablikum sameme anjeun saha kafir eta bahasa percis teh bahasa dieu bahasa batur mah aranjeun kabeh wahai munafikin beleke bahasa mana teh beleke eta beleke kos kafir nu baheula percis kos kafir memeh aranjeun kabeh kumaha eta kafir anu memeh anjeun teh kanu asyadda minkum kuwatan leuwih sadis leuwih hebat kekuatanan wa aktsaru amwalan leuwih loba hartana kaya raya wa aulada jeung leuwih loba anakna kafir nu baheula teh karari itu pastamta'u bi khalaqihim maranehanana teh jeung kesenangan dirina we kekuatan aya di aing ngagunakeun kekuatan pake maksiat harta aya di aing gas wa aing pokona mah bakal dinikmati harta nu aing nangan aing geus kumaha aing bae mabok heuli ku aing naon kahayang minuman pel jeung saja bersuntikan ayo kumaha aing bae awewe nu mana hayang nu putih beuli ku aing urang RRC hayang nu buade Turki ku ari hayang buade Bangkung India ku aing dibeuli Arab ku aing dibeuli ayo sia hayang nu hideung ka negro aing beuli hayang nu hideung sawo mateng ka ditu ke Baduy beuli ku aing kumaha aing bae henteu kudu ka luar negeri di Indonesia stok ambalaya stok apem teh loba di Indonesia hayang potongan kumaha apem buleud apem panjang ambalaya lain lalagan teu kudu ka hotel tah di juru imah tah di lapangan tah paranti urang lamun dekat ditu teh tah loba pabrik-pabrik naon ngaranna tah si betul ngomong bodoh kawasan ya Allah ya Rabbi otak teh teu ngembang jasa teh budak atuh aya osok teh kudu isin ye tah eta di kawasan Masya Allah emang kula teh nyaho eta di kawasan da Ambalaya berbagai kawasan dikontrakan emang lain tempat mesum kieu ulah suuzon sana kiai saha nu ngomong ulah suuzon saekeun sekuing suuzon je pan si kiai ko nyaho bae teh ka mamana ge pelakuna datang ke aing goblok je made andeot ada apa mbak bagaimana tanggung jawabnya pan ka aing goblok sia nu bawa kalakuan aing nu teu tanggung jawab tolol meureun bareng neangan pelakuna orang pondok ada kumaha tuh aya sababaraha awewe anu dizinahan ku kiai nyaho pula naudzubillah min dzalik wa min dzalik wa min dzalik nyaho pula di daerah Sepatan aya kiai lillahi taala nyahona awewena ceri
Awewe na ciri. Nyaho. Ini fotonya Pak Kiai. Ya. Iwau. Aduh. Kiai daerah Belarajaya. Sarua. Sumpah kukula si awena. Sumpah dah. Memantak datang lantaran boga kasus-kasus anu lain. Serang. Kula merigak bulu. Lamun eta kamari nu diramekeun daerah istimewa Yogyakarta. Daerah pelajar Zararinah kuari SMA, SMP jeung mahasiswa baheula mah henteu wajar. Bandung Kota Kembang Zararinah masih wajar. Budak aju ayana di dijal lingkunganana. Aju karyawan-karyawan wajar. Jauh ke indung bapak aya ge hai sia ulah ulin bae awas ya kudu balik cilok balik atuh komo ieu deui dilepas ke indung bapana lepas di indung bapana ngontrak sorangan kumaha kayang nyana pikir ku otak ngaji henteu jana urang ge nu ngaji bae lepas nu teh ngaji itu nu ngaji bae ge boro-boro budak ora kolot lepas dunungan lepas kolot atuh komo budak dek teu lepas kumaha ayo bikin kuari merambah ke kiai ngan kiaina kiai hikmat ya maka cerita eueuh kiai-kiai nu biasa kiai lain guru kiai-kiai yayasan jipan cilik kiai ngomong ku situ ih awawena bebeja awawena nu kumaha tuh Masya Allah cak kiai tadi awewe kudu bebeja bae deui tolol jika aing makan asa ka bapanya na bae usapan ngusapan ge ngusapan hatena ieu mah sia mah birit tolol salah bae goblok. Nah hatena diusapan kitu na lunak kena eureun teu mendek jeung saha bae kalakuan mah teu bagus eureun supaya wauh ka Allah lantaran hirup deuk naon tuh di dunia sakedeung kunaon pake kitu ada. Nah deuk dilunakeun eta. Nah ieu nu baheula kafir-kafir teh asyadda minkum quwwatan leuwih dahsyat kekuatan anak leuwih gagah leuwih loba harta leuwih wah anakna jeung keturunanna akibatna kafir-kafir nu bara heula teh pasamcau bi khalaqi sesenangan dengan bagian-bagian kaboga kemampunya baheula teh kafir teh kos berarti kan urang lamun nyaritakeun baheula teh nyaritakeun sejarah baheula mah ke zaman Belanda beuh da dongeng mak kolot urang bapak kolot urang ke zaman Belanda mah sia bah di dieu teh geus bejaan bakal aya penyerangan Belanda ngeli tuh ka santri di dieu panting ngeli teh santri kolot urang dongeng kos kitu zaman baheula mah kiai teh dibunuh eta dongeng tah urang ngaran sejarah tah. Kok bisa dibunuh si mak? Kiai sih dibunuh. Pan aya kiai kenil. Siapa tanya kan kiai kenil? Kiai kenil teh ya, kiai anu okosna maka urang ka rakyat horenganan ka ditu miluna. Kiai kenil teh ngaranna. Okos ka rakyat gitu ngobrol horenganan nyana mere informasi ka ditu. Bisa tuh kiai ditangkepan teh tah menang kiai kene. Eta kiai kenil baheula zaman Belanda kuari mah leuwih parah orang nyaritakeun sejarah eta ye kiai nu sok laporan bae pan ka ditu kiai nu sok laporan bae ka ditu kiai anu padahal mah ngan sakadar dibere duit jelas sabaraha perak baheula mah perak sen baheula mah paling ge dibere susu bae susu kadele bae eta teh kos kitu teh tah ti baheula tah urang kejarita sejarah zaman Belanda teh kan kos kitu. Nah iya zaman kamari iya kalladina min qablikum kanu ashadda minkum quwwatan wa aktsara amwala wa aulada
Tah kabar ieu urang carita ieu kan berarti kan caritakeun memeh aranjeun. Kabelah ditu sejarah berarti kan. Urang teh kudu hafal sejarah. Kumaha ieu sejarah Indonesia? Zaman Belanda, zaman Jepang, nikah teh nikah. Zaman naon eta nikah? Nikah. Eta kan kos gitu. Gedoran. Cina eta kan urang sejarah ti kolot-kolot. Tanpa baca buku pan urang teh ya, teu bisa maca. Lu bisa maca onam pan baheula mah pan sekolah GSR. Bisa maca tuh baheula mah, tapi dongeng-dongengna urang didengekeun we. Tah eta horenganan loba baheula teh kiai anu bangun pro ka masyarakat padahal mah pro ka Belanda. Ambalaya manta kiai anu nyahoeun sih ditangkap. Horeng aya eta kenil. Tah, manta si ade ku ari kiai kenil. Di lembur urang saya kiai kenil. Eta, besok lapor. Masya Allah. Dan ada beberapa pengkhawatiran. Nah, kumaha keur zaman Belanda, sejarah ngaranna. Kumaha keur zaman Jepang, sejarah ngaranna. Kumaha keur zaman Gedoran, sejarah ngaranna. Sabaraha ratus tahun ieu urang dijajah, ngaranna sejarah. Kumaha ka ditu kumaha memang. Oh, urang nyaritakeun Belanda ngajajah urang teh berabad-abad. Eta karena sejarah, eta kakarak sejarah urang. Urang nyaritakeun sejarah Uzbekistan kumaha. Babari aya kitaban. Urang nyaritakeun sejarah Baghdad kumaha. Aya kitab urang nyaritakeun Yerusalem kumaha sejarah. Urang hayang nyaho sosok Imam Ghazali bae bakal kabawa sababaraha negara. Bakal kabawa lahir di mana Imam Ghazali. Kusi ka mana ieu berangkat dalam rangka naon Imam Ghazali di Iran terus ke Baghdad terus ke Yerusalem terus ke Mekah. Kabawa tak kabeh basa masa nyana jeung dalam rangka-rangka nyana kabawa ngembang otak urang. Urang nyaritakeun Bung Karno bakal ngembang lahir di mana, sekolahna di mana, babaturanana saha bae unggal kabupaten loba jasa babaturanana para kiai malulu terus berjuang jeung saha jeung kumaha tujuan Bung Karno berjuang teh kumaha akur henteu jeung perjuangan urang zaman ayeuna sebagai penerus ngamerdekakeun nu sakitu hesena ieu neruskeun leuwih hese kos ngabangun pondok pesantren bebari ngabangun asal duit tapi melestarikan pondok pesantren hese tah urang ngebangun pondok pesantren babari asal duit jual sawah atau naon bisa dek tapi melestarikanana bapana teu aya ilu teu aya pesantren eta hese melestarikan. Nah ieu sejarah sok urang bacaan sejarah di lembur urang teh aya kokolot kubatah waktu hirup kokol di daerah adu teh aya tabak eta karena sejarah. Nah ieu teh keur nyaritakeun sejarah munafik teh sejarah orang munafik teh horenganan nuturkeun jelema-jelema nu baraheula kafir. Ketika urang nyaritakeun kafir weh anjeun teh wahai munafikin kadzina min qablikum seperti kafir-kafir nu meh maneh bae kalau asadda minkum kuatan tuh nomor hijina Firaun kunaon hajokos Firaun sia tuh Namrud kunaon hajokos Namrud tah eta sejarah ngaranna ya toh belah dieuna kunaon hajokos Abu Jahal sia kunaon kos Abu Lahab sia eta sejarah ngaranna maca kurang sejarah horenganan kalladzina min qabli baheula teh loba kafir semau gue kekuatan aya di aing kagagahan aya di aing harta aya di aing jabatan aya di aing misalna keur boga jabatan anak aya di aing anak buah aya di aing konco aya di aing hirup kumaha aing bae digambarkeun ku Gusti Allah kafir nu baraheula teh seperti eta pastamta'u bi khalaqihim sesenangan nyana ku bagian-bagian nyana mabok terus bae zina terus bae dahar kumaha kadaek manehanana kendaraan jeung sajabana geus aturan-aturan geus sejarah kafir-kafir nu baraheula tuh Firaun tuh Namrud belah dieuna tuh Abu Jahal tuh Abu Lahab jang urang belah dieuna tah kenil-kenil tah kiai-kiai tah besok bulak-balik ada bulak-balik nyaho comot bulak-balik comot saking hade eta urang mulai jadi kos kitu si hade
orang menyaritakeun Jawara tuh Jawara zaman eta mah deui duana si eta pang Jawarana pokona nya mah saok kadua gaplok nya mah geus ta eta ngaranna urang buka sejarah tuh kan itu baheula anjeun teh wahai para munafikin persis kos kafir-kafir memeh anjeun bae boga kagagahan leuwih dahsyat tibatan anjeun hartana leuwih loba tibatan aranjeun anak buah jeung anakna leuwih loba tibatan anjeun boga kekuatan segala rupa aya di manana maranehanana teh senang-senang dengan bagian-bagianan kunaon atuh maneh teh fastamta'tum bi khalaqikum kama istamta'al ladzina min qablikum bi khalaqi aranjeun teh sesenangna hei munafik dengan bagian-bagian anjeun kaboga anjeun sakumaha sesenanganna kafir-kafir nu memeh anjeun dengan bagian-bagian kunaon haju nuturkeun maneh wa khuttum anjeun asup dina kabatilan bahkan mencaci maki terhadap Kangjeng Nabi kunaon asup ka dinya sarua baheula ge baheula kafir teh Firaun musuh jeung Kangjeng Nabi Musa Nablug musuh jeung Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam dan selanjutnya setiap nabi musuh nabi terus bae kiai kuari teh boroga musuh sarua bae wa khuntum fil batil wa ta'ni fil nabi anjeun terus silulup asup nulir ti beda jeung silulup dina kabatilan jeung nyaci baki terhadap Kangjeng masyaallah kenna dia khadu persis kos du barah heula bae kos kitu kunaon haju persis kitu marana teh wahai munafik nah munafik anu nyarupaan ka para kafirin padahal mah kafir nu boga kakuatan leuwih dahsyat maneh mah can sabaraha kafir mah leuwih hartana pohara jasa maneh mah can sabaraha kafir nu barah heula teh leuwih loba anakna jeung anak buahna maneh mah can sabaraha nu barah heula jeung maneh ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wabes lebur amal-amal di dunia lebur hilang jabatanana dengan mati atau hilang kekayaanana dengan dimiskinkeun ku Gusti Allah atau hilang kagagahanana lantaran dicabut ku Allah tanagana deuleu ku urang loba nu kamari ieu ulah wakal belah ditu loba jasa nu gagah zaman kamari ieu mobilna mentereng imah mentereng pamajikanana pohara kuari lempang ge di papa setrau setrau gana haha saha eta bos anu mana kagagahanana mana hartana mana jabatanana disaetik jenderal di papa disaetik letnan di papa disaetik bos encek nu kamari ieu nya asa aing hirupna geus saeutik kuari ngomong geus ngacai bae ngacai geus lain di dieu di irung ngacai di ceuling ngacai tah lain ngacai cule ngaranna tah ieu sejarah kalladzi khad ulaika habitus amalu di dunia hancur pagaweanana habitat a'maluhum kehancuran geus paeh mah jelas di dunia paeh atau dicabut kekayaan miskin atau dicabut kekuatan jeung kagagahanana hina dicabut harismana dhaif Allah Maha Kawasa saeutik nu gagah jadi lemah anu kaya jadi miskin wow saeutik Maha Kawasa Allah saksikeun ku mata urang mun jelema asa aing mun kukura dicaritakeun mah seputar urang mah ti Jati ka Pasar Kemis terus ka Cikupa terus ka Sepatan emang teu saeutik emang naon kitu garana henteu loba kitu jelema nu gagah tatadina kuari hancur-hancuran anu tatadina asa aing kuari geus eueuh naonan sok randapan geurang ulah jauh-jauh sakitu teh heulana nah ieu mah keur carita munafik sarua jeung kafir nu barah heula hancur di dunia ulah eta kiai bae kiai dicabut elmuna anu asa aing tadi pinter aya di aing hebat itu aya di aing dalil naon aya di aing
hayo punyana pakai abrut-abrutan babarengan jeung pemerintah ieu didalilan itu didalilan haram ge masih keneh didalilan keneh bae nu hina mah nu bodoh mah nu bodoh maling doang teu make dalil tapi nu pinter mah pan maling make dalil atuh make dalil maling ikeur carita nu pinter mah deuk maling ge deuk maling masih keneh qalallahu ta'ala eta deuk maling kos kiai deuk neangan dunia wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam eta orangan deuk neangan amplop goblok teh kiai eta make golan nabi atuh komo polisi kan ahli hukum itu korupsi make dihukuman segala batur mah anu teu salah dihukum ai nyana nu korupsi teh ieu keur carita fakta dibalik khutum fil batil wa ta'ani fil nabi kalladzi khadu awas sangeunahna nyana awas sabaraha kapten sabaraha letnan sabaraha jenderal ngusruk di dunia keneh encan dimaotan ku Gusti Allah teu kudu disebutkeun kula mah inget zaman abah bae zaman abah aya hiji hakim muriang di Jakarta putungna gendut heju minta dilayat kula bilu ka ditu bener tah hakim beuteung masyaallah teh akur jeung awak watung pun aya jasa beuteung heran kula ge kos balon abah mah teu bisa kukumaha supira abah tuh hartina zahirna kitu bae tuh gobrol eta abah bangun nganasehatan bae aya cak abah teh meureun manan ge boga pagawean Pak Hakim ye anu Allah bendueun aya juga nya ceurik eta ceurik ngaku jana moal aya nu beres cenah ai hakim mah pake ai je kaluar ti sugutnya kaluar ti sugutnya terus carita maot akhirna maot ngan hayang dilayat heula bae eta kan bahasa kos gitu moal aya cenah nu jujur hakim kiai kula geus amanat ka anak kula ka incu kula jadi hakim aya polisi anu geus amanat bae ka anak incu kula jadi polisi moal beres aya kiai henteu amanat mah ngan haju manehanana nyakolakeun anak berarti teh kaduhung aya jadi kiai henteu aya wasiat dengan anak teu dipasantrenkeun disakolakeun eta ge sarua keneh sarua jeung wasiat kula jadi kiai hese ka duit cek cenah teh sakola bae sial tah kiai Masya Allah iya habitat amaluhum fid dunya tidak akan terbuka ta mata hatena teh blak we cuma keur carita kiai we geus urang mah hirup teh urus ulah hese-hese ngaji ibadah geus tah moal kebal di alam dunia tah teu tah sebelangkos kitu tah sia-sia sakolanya supaya dan dindun ngomong doang dan dindun geus teh di dindunkeun maksudna mah supaya duniana bagus jang berjuang akhirat teh hebat jakang jeung nabi ge cenah ngadoa robbana atina fid dunya sok aju ngadalil kiai mah tolol aja robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar cenah ge kiai mah goblok tah deuk masantrenkeun anak bae kudu make robbana atina heula ieu kan dalil karana tah ieu awas di dunia dicabutan ku Gusti Allah kiai kurang kumaha ilmu na cabut nu daek ngaraji kanyana bahkan nyana ge aya kiai make celana pendek sakit kiai di Tangerang ngapanggih ku kula make celana pendek sakit kiai ku kula ditanya kiai deregeuna mah malah ngabalieu cak nyana rusak atuh aing malah atuh padahal atuh masalah ternyata kan dicabut ku Gusti Allah ieu tah ulaika habitat amaluhum fid dunya keur carita eta jelema-jelema teh dihancurkeun pagaweana dilebur pagaweana fid dunya di dunia keneh carana dileungitkeun kagagahanana kakuatanana cabut ku Gusti Allah hartana cabut ku Gusti Allah kitu anak buahna hina nyana habitat amaluhum fid dunya wal akhirah atuh di akhirat geus jelas jasa habitat amaluhum naonan neraka hancur-hancuran di dunia hancur di akhirat hancur ulaika humul khasirun dah eta jelema kafir nu parah heula teh jelema nu rugi ku harita nuturkeun ku munafik sarua anjeun teu sabaraha kakayaan dibandingkeun jeung nu parah heula anjeun teu sabaraha kekuatan dibandingkeun jeung nu parah heula anjeun teu sabaraha anak buah dibandingkeun jeung nu parah heula sakitu gagahna aya di nyana segala di nyana hancur dunia jeung akhirat atuh komo sia leuwih handap tibatan nu parah heula leuwih hancur sia mah
urang ulah haju neule ka pagawean jelema munafik. Sejarah nu dijelaskeun di Al-Qur'an jelas. Urang mah sejarah nu kamari ieu bae tas. Sejarah bangsa Indonesia. Sok bukaan deui ku urang perjuangan nenek moyang urang nu diseret, nu ditembak, nu kena murtil, terus anu ngalanjutkeun perjuanganana. Datangkah terjadi kemerdekaan. Setelah merdeka kumaha ieu teh tujuan maksud leluhur urang ngamerdekakeun negara Indonesia teh. Terus dan selanjutnya baca ku urang sejarah jeung sejarah. Lamun urang baca sejarah perjuangan kiai datang ke mana baheula, kemudian perjuangan jenderal datang ke kumaha baheula. Baheula teh aya nu hirup teh jelas, aya nu hirup dua kaki ka dieu nincak ka dieu nincak. Kuari ge sarua bae kos kitu. Ilah baca sejarah ieu keur carita munafik teh horenganan okos kafir nu barah heula. Nuturkeun nya asup dina kabatilan mencaci maki terhadap Kangjeng Nabi. Atuh nu barah heula sakitu kuat gagah jeung hebat ge halal hancur atuh kok ieu. Urang ulah jadi hancur. Mudah-mudahan urang ditangtayunan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nagara urang mudah-mudahan ditangtayunan ku Gusti Allah. Politikus urang mudah-mudahan ditangtayunan ku Gusti Allah. Para pembesar mudah-mudahan ditangtayunan ku Gusti Allah sehingga negara Indonesia negara anu jujur, adil, ulah aya huru-hara, aman tanpa aya keributan. Bi barakati ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Informasi kurang ngaji tinggal sakali deui. Geus minggu hareup urang teu kudu mawa kitab. Insyaallah urang ngabahas tentang Ramadan, iraha tanggal hijina jeung cara-cara puasa anu bagus. Insyaallah minggu hareup urang penutupan pengajian. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu mutashabbihan alaina fanattabi'al hawa. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin.